Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang dina acara anu maneuh sareng wakepo neraskeun si Rawing Kiwari wilujeng ngadangukeun. Awas ya, ieu teh bener-bener masih kena aya nu kudu diujikeun ka Wing teh ya. Bener Jangkeling, nyata ujang kudu ngalakonan ujian anu katilu mangrupa ujian anu paling akhir. Naik kana pasir cadas lumut upama lulus banglus, tapi kana puncak pasir ngandung harti Jangkeling anu menang dina ieu sayembara. Sok atuh di mana aya na Wing tudukan pasir cadas lumutna. Wing geus teu sabar ya yang geura naik kana luhur pasir cadas lumut euy. Ayo, ayeuna tuturkeun akang Jangkeling. Panata acara harita terus lempang keluar ti jero pakalangan dituturkeun ku si Keling. Geus kitu mah bring kabeh nu lalajo teh harita ngabring teu bodo harita jadi pagelak-gelak nu lempang teh untung henteu silih dupak jeung silih jejek oge. Tetela nu disebut pasir cadas lumut teh teu pati jauh ti Tegalan dipake tempat sayembara. Pasir cadas lumut kawilang pasir leutik ngan jangkung luhur ngelekeceng sakulilingna dipinuhan ku lumut anu baseuh ku cai kawilang tempat anu tacan pernah ayeuna bisa ditaekan. Malah geus loba jago-jago anu ngahaja naek ka luhur eta pasir tapi tacan aya anu kungsi bisa tepi kana puncakna. Kakara tengah-tengah oge geus langsung ngagulusur turun ka handap. Panata acara ngareret ka si Keling nu lalajo pada ngagimbung ngariung. Si Keling tanggah ningali ka luhur pasir kawilang luhur oge eta pasir cadas lumut teh. Da ieu teh pasir cadas lumut teh Jangkeling ieu ye tah. Lamun ujang bisa naik nepikeun kana puncakna, hartina lulus tina ujian. Ngandung harti oge ujang bakal jadi jago nu diteangan ku Ki Jayaraga. Kitu. Ari Ki Jayaraga mana geuningan teu katingali euy. Ieu mah yo. Wing can apa jeung nyancan nyaho euy, anu mana Ki Jayaraga nya? Jadi Wing ayeuna kudu naik kana luhur ieu pasir. Bener Jang. Ki Jayaraga aya di antara nu lalajo ngahaja memang moal wakanembongkeun diri. Ngan jelas milu ngabandungan kana lumakuna ieu kajadian. Nu penting upama Jangkeling hasil lulus dina ieu ujian, mangka Ki Jayaraga baris datang ngabagiakeun Jangkeling. Iya, jadilah. Pokoknya Wing bakal bisa naik kana luhur ieu pasir. Bener, Wing yakin lah mang. Poho euy, Ki Buyut Ireng ka mana nya? Tadi poho Wing teu diajakan. Si Keling jadi ingetin kaki Buyut Ireng anu teu kungsi ditepungan heula lantaran di tengah pakalangan terus indit nuturkeun panata acara nuju ka pasir cadas lumut. Saki Buyut Ireng teh Jang, panata acara nanyakeun ka si Keling lantaran penasaran. Kalau tuh Wing anu keukeuh hayang ngangkat murid ka Wing. Ngan Wing geus ngomong ka manehna, bisa Wing jadi murid manehanana asal Ki Buyut Ireng bisa ngelekeun Bapak Wing. Nah saha kitu Bapak Jangkeling teh. Bapak Wing, lamun hayang nyaho mah sok pada nyebut teh si Rawing mang. Si Rawing Bapak Wing. Kumaha si Rawing? Ah, nu bener Jangkeling. Sok mana wae nyarita teh. Panata acara beki kageteun sigana teh. Paromanana katingali beki robah tanah hate nu kaeunteupan ku rasa teu percaya kana pangakuan si Keling. Karena Wing ngabohong Bapak Wing Parawing indung Wing Ibu Saraswati ayeuna Wing teh keur neangan jadi bapak lantaran geus lila teu panggih kitu tah euy. Mane teu percaya jeung teuing teu percaya mah euy. Mula lajo da pugu da reukeut ayeuna mah didinya pada ngariung ngagimbung. Teu wudu sarua kagetna ngadenge caritaan jeung pangakuan si Keling saperti kitu. Teu matak aneh lamun harita loba anu tingkar cewis jeung ting gerendeng ngaromong jeung baturna. Pantes atuh euy paingan atuh ari anakna si Rawing mah. Lamun teu salah mah euy bet asa mineng ngadenge ngaran si Rawing teh euy. Aing mah si lain malimpeuran apaan? Anu ngaruntageun karaman macan liar jeung karaman setan roban teh si Rawing jelmana. Anu salila memang ngabela rakyat loba. Teu boleh nindak jalma jahat jeung nu darolim, jalma-jalma nu jahat maka panjelasieun ku si Rawing mah euy. Alah. Leuh. Alah nyakan ya, eueuh mah bet asa teu percaya aji. Nah bener kita teh budak anu ngaran si Keling teh anakna si Rawing. Mangkana si Rawing teh kapan keur eueuh mah pujaan pahlawan hate eueuh. Pikeun eueuh mah najan acan kungsi pangi di kieuna ngan geus kabayang ku eueuh mah kumaha gagah jeung kasetna nu ngaran si Rawing. Nanyaan kitu ieu teh anakna si Rawing teh ya. Eta si Oco. Manina pikeun kakaedanan kitu ku si Rawing. Kade ceuk kaedanan ku ngaran ke. Bari kitu nanti kapanan teu ieu ngarasa eueuh mah aya naon teh? Ayeuna geus boga salaki jeung anak. Kade ah ceuk. Ulah sok terus nyerahkeun kitu ayi.
Oh cuma pang nalalajo ge ka laki kapan keur ini jauh ieu teh. Nu mata ayeuna ngahaja datang ka dieu banget penasaran lantaran menang beja cenah budak hideung keling bisa ngangkat tugu batu kelingna teh batu kelingna batu kalinga teh ya sedengkeun jago-jago nu geus aya umuran oge teh aya nu mampu ieu nu matak jadi penasaran pikeun ece teh ari pete nya bae geuningan. Hebat ya budak teh paingan atuh nyari anakna si Rawing mah. Pokona kulang ngerasa bagja upama memang jangkeling anak nasi Rawing. Panata acara nutup dikasih keling bari terus nyarita. Nu penting bakal komo leuwih percaya upama dina waktu ayeuna bisa ngabuktikeun mampu naik kana luhur pasir cadas lumut. Ingetkeun jang, sarta perhatikeun ieu pasir cadas teh dipinuhan ku lumut baseuh anu leueur ka cida. Geus loba jago-jago nu coba deui taya atawa nu coba-coba tapi taya nu mampu pikeun tepi kana puncakna. Kabeh tinggolosor pada ragrag di kahandap saking ku leueur-leueurna. Si keling nyerenge seuring ngadenge caritan kitu teh eueuh saeutik oge hate jeung pikiran kaentepan ku sieun jeung bingung sigana teh. Tetep tenang malah terus nyarita bangun anu pinuh ku kayakinan kana kamampuhan pribadina. Memang namun ditinggali kuing mah hebat pisan ya pasir teh. Sehingga nama memang lor. Tapi uing boga keyakinan pasti bisa naik lah. Mana percaya tuh, Mang? Amun uing bakal bisa naik ka luhur, Mang. Lamun seug teu apal kana kayaanana eta panata acara matak jadi malik ambek ka si keling. Anu sikep jeung caritanana tapi sanajan tacan lila tepung panata acara bisa ngamaklum. Si keling memang beda jeung budak-budak biasa. Panata acara ngupat jero hatena lamun nya ieu budak anakna si Rawing bener-bener bagja pikeun Ki Jaya Raga ngan ieu besikepna jeung caritana meuni belengong kieu ieu budak teh tapi menang beja cenah bet bapana oge cenah nu ngaran si Rawing adatna teh sok sakapeung aneh jeung angin-anginan tapi sakuduna memang bisa ngabuktikeun kahebatanna ieu budak upama bener mah anakna si Rawing hiji jago anu ceuk beja mah kawilang geus dipikawanoh ngaranna ku para jago-jago silat katut jalma lobaliana. Lain kana kamorok kitu ay. Mane kana kajadi loba hulang-hulang mah. Sok ayeuna kumaha omongkeun heula atuh ku maneh Mang. Uing si keling anu geus lulus tina 2 kali ujian ayeuna rek naik kana luhur pasir cadas lumut. Sok omongkeun heula ame kabeh jadi ngarahoeun omongkeun uing anakna si Rawing kitu. Si keling marentah ka panata acara. Panata acara ungeuk nyaluyuan kana parentahna si keling terus panata acara nyarita ditujukeun ka jalma nu ngagimbung ngariung malah aya nu jejengkean sagala rupa bakat ku hayang sidik ka hareup meureunana. Ka sakabeh anu lalajo sakumaha anu kabandungan ku urang sarerea. Ieu budak rumaja teh lalaki anu ngaran si Jaka Keling atawa si Keling. Nurutkan pangakuanana geningan anakna si Rawing tutas tadi kabandungan ku urang manehna bisa lolos tina 2 kali ujian nyata dina ulin bandringan jeung ngangkat tugu batu kalingga mangka kuring dina waktu ayeuna bakal mimpin ieu acara kalawan urang sadaya baris bisa ngabandungan kumaha kamampuhan si Keling mangsa ngalakonan ujian nu katilu nyata naik kana pasir cadas lumut. Mulalajo noyek teu bisa cicing malah kadenge nu tinggalaro jeung tinggorowok bang nu geus teu sabareun hatena sigana teh. Nya sok atuh kayaknya boro-boro sina naik ka si Keling anakna si Rawing teh euy. Aya sina naik kana luhur pasir. Lamun nya anakna si Rawing kudu bisa tepi kana puncakna. Kalau bati ngomong ilah, lain waktuna keur pibiantara ieu mah. Sok dewek oge bisa ngomong mah. Nu penting gancang carana geura mimitian, dewek geus kesel yo. Panata acara ngangkat leungeun anu katuhu ka luhur, sangkan ulalajo tenang. Tenang. Ulah ribut kitu atuh. Acara ayeuna bakal dimimitian. Urang bandungan ketak jeung kamampuan ibu budak lalaki anu ngaran si Keling. Sok, urang mimitian. Terus. Jadi awasnya mana ngingkir Mang entong deket teuing euy awas ya tong deket teuing tapi ka maneh ki buyutnya teu katingali euy. Si Keling harita muterkeun panetupna ka jalma anu ngagimbung ngariung sakitu ngaliudna tapi teu katingali ke buyut ireng mah memang ki buyut ireng teu milu kana abrulan jalma nu lalajo anu hayang ningalikeun si Keling naik kana pasir cadas lumut.
Sabab waktu manehna kakara lempang sababara lengkah ngadadak ngarandag lengkahna. Sabab harita teh bet panggih jeung Jalur Rampang anu jadi anak nu kabeneran milu lalajo kana acara nu lumangsung di eta tempatan. Teu wudu Ki Buyut Ireng jadi kaget nu lain di kieuna. Waktu sarereten ningali kayan Jalur Rampang nu jelas paromanana jadi semu pias jeung semu kanyeri. Ki Buyut Ireng langsung surti yang Jalur Rampang teh keur nyandangan tatu di jero. Kunaon ilaing bet aya di dieu Jalu? Jeung katinggalin aku dewek bet siga nu keur nyandangan kanyeri. Tatu di jero ilaing teh euy. Eleh tarung, ha? Jalur Rampang neuteut antep kana jadi bapana. Da puguh geus lila kapan teu tepung jeung anu jadi bapa alatan kungsi pabentar paham nu akhirna Jalur Rampang miang terus bubuara di daerah Karangjago. Bari nyekelan dadana nu karasa nyeri Jalur Rampang nembalan lalaunan. Bener kuring eleh tarung bah. Malah terus tatu di jalan cukup berat sih karena mah. Hampur aku ringdes lunta ini tanpa pamit bah. Jalur Rampang ketinggali sikepna jadi robah. Leungit kagarangan jeung kagalakanana sabab Jalur Rampang ngarti Ki Buyut Ireng anu jadi bapana upama nepikeun KTK beuli hatena geus tangtu dirina nu bakal cilaka. Sokomo ayeuna kayan dirina nu keur tatu di jero alatan tarung ijen bobesen jeung Sirawing teh. Inget kene geuning si lain kana minta dihampura ka dewek Jalu. Dewek memang geus ngarti euy. Pangan nepikeun ka urang pabentar paham lantaran urang sarwana pada resep kabikang. Geuskeun bae lalakon nu ka tukang mah teu kudu diinget-inget teuy Jalu. Ngan si lain salila ieu aya di mana? Hah? Ki Buyut Ireng sanajan sakumaha galakna sarta kungsi pabentar paham jeung anakna, tapi kangaranan kanu jadi anak tetep we masih keneh aya yang karukanyaah jeung perhatian. Jalur Rampang oge harita bisa ngarasakeun ayeuna sikep Ki Buyut Ireng anu mere tanda teu ambekeun ka dirina. Rada ngemplong hate Jalur Rampang dina waktu harita. Kuring terus bubuara di Karangjago bah. Malah tadi nama geus nugina yang senang hirup teh. Ngan akhirna datang gangguan anu akhirna kuring kadungsang-dungsang nepikeun ka ieu patempatan teh. Coba caritakeun ka dewek Jalu. Naon sababna ilaing ayeuna aya di dieu? Saha nu geus ganggu ka ilaing, ha? Sarta tarung jeung saha ilaing pangna nepikeun ka kudu atar atawa eleh jajaten, ha? Coba ngomong ka dewek Jalu. Jalur Rampang geus dibere angin seperti kitu kudu jadi bapa nama geus teu asa-asa deui harita. Terus nyaritakeun ngeunaan kajadian nu karanapan ku dirina ti mimiti bubuara di Karangjago nu saterusna nyulik Saraswati sarta tepung lawung jeung Sirawing nu rek ngabebaskeun pamajikanana. Akhirna nepikeun kaderna pisan tarung ijen bobesen ngan jelas dirina nu kasoran samalah nepikeun kangaranapan tatu di jero sagala rupa. Jalur Rampang mungkas kateranganana. Tak kitu bah. Kejadian nu karanapan ku kuring teh. Jadi Sirawing geus mampu ngelekeun kuring bah. Sirawing memang hebat ilmu nu ti abah geus diketukeun kabeh. Tapi nu mahi bah. Katingali paroman Ki Buyut Ireng jadi robah. Aya rasa kaget jeung amek pacampur dina hatena. Kaget lantaran teu nyangka upama nu jadi anakna baris ijen bobesen jeung nu ngaran Sirawing sarta ngadengeng ngeunaan bobesen Sirawing. Ari ambek lantaran anakna nu geus ngawaris sabagian ilmu silat ti manehna bet teu mampu pikeun ngungkulan anu ngaran Sirawing. Ayeuna karasa ku si lain Jalu. Ha? Ngalawan sarta coba-coba ngabangkan kalau jadi kolot, ha? Ilmu si lain jadi sabogol. Ilmu si lain teh jucu. Dewek bener-bener teu panuju ngadengena ge. Lain ilmu dewek anu teu mampu deuleu. Ngan salah si lain acan oge asaknya ilmu geus coba-coba ngalawan kana kawijaksanaan dewek. Hah? Ngerti? Jalur Rampang ketinggali tungkul. Manehna memang geus ngarti kana adat Ki Buyut Ireng menjadi bapana. Lamun geus ambek saperti kitu, upama dilawanan caritana geus tangtu bakal leuwih bedah amarahna. Kuring masa
memang kuring salah bah nu mata kampura cek kuring oge bah nganu jelas si Rawing memang lain bantrak-bantrakeun pangartina bah lain si Rawing jagoan deuleu ngan ilmu si lain anu memang teu nepikeun ka jucung dina leumanana coba upama ilaing geus ngawasa ilmu muara baraja di mana kekuatan lawan bisa disedot ku kekuatan ulang nu akhirna lawan bakal beak tanaga jeung kekuatanana ilmu ampun kawilang memang tacan kungsi diajarkeun ku dewek ka si lain katut ilmu weduk ireng kawilang ilmu tutungkusan dewek anu memang mal bisa dikateleuman ku ilaing upama lain ti jodohna memang kuring rumasa boga adat sok ngabangkang jeung teu patuh ka abah ayeuna karasana mah nyeri kana hate lantaran eleh bebesen ku si Rawing bah rasakeun ku si lain ya lo bongan sorangan dulu sanajan bari jeung kitu hiji waktu dewek sorangan memang kudu tepung jeung anu ngaran si Rawing sabab dewek memang boga urusan anu kudu direngsekeun jeung si Rawing jalur rampang itu pinu rasa penasaran kan jadi bapana ari sabab teteh laki buyut ireng nu jadi bapana teh bangun anu geus nyaho kana ngaran si Rawing nah aya urusan naon kitu abah jeung si Rawing serta bangun nu geus teu aneh deui atawa kaget geuningan abah ku anu ngaran si Rawing bah dengekeun ku ilaing jalur rampang dewek geus lila sabenerna maneneangan calon murid anu kudu bisa ngawaris sakabeh ilmu nu kacangking ku dewek nurutkeun geter gaib nu katarima ku dewek calon murid dewek kudu anu sarua kayaan jasmanina dina harti boga pakulitan anu hideung keling geus kitu meureunnan kuduna dewek akhirna bisa tepung jeung budak lalaki rumaja anu ngaran si Keling budak di mana eta teh bah anak saha si Keling teh bah jalur rampang jadi beki penasaran hatena si Keling anakna si Rawing euy si lain tentu bakal kaget gadengena dewek sorangan teu nyangka upama calon murid dewek teh anakna si Rawing ki buyut ireng netep antep ka jalur rampang nu harita memang kaget nu lain dikieuna menang beja sarupa kitu tinu jadi bapana teh ki buyut ireng bakal ngangkat murid ka si Keling anakna si Rawing nu pikeun jalur rampang ngahargaan si Rawing geus dianggap hiji ngaran anu dipikacecep ku dirina atawa ngaran si Rawing teh geus dianggap hiji kacecep ku dirina kan nyeri hatena moal bisa limpas kitu bae kadenge ki buyut ireng nyarita deui jalu si Keling anakna si Rawing kawilang budak lalaki nu bener-bener luar biasa kayanana malah kawilang geus nyangking ilmu atawa pangarti anu teu bisa dianggap enteng euy ngan si Keling eta budak teh mere tanjakan ka dewek tanjakan kumaha kitu bah manehna bakal narima kana karep jeung kahayang dewek anu memang keukeuh hayang ngangkat murid ka manehanana syarat di si Keling bisa dewek ngangkat murid ka manehna upama dewek bisa ngelekeun bapana nyatana si Rawing ieu jadi rasa penasaran dewek panah hayang tepung lawung jeung anu ngaran si Rawing kardi ku si lain ari jalur rampang katingali ngahulang ngaragamanna aya rasa kaduhung anu nyusup jero hatena padahal upama waktu ti heula teu pabentar paham jeung jadi bapana geus tantu dirina bakal ngawasa ilmu anu liana anu teu mustahil bisa mampu pikeun ngelekeun si Rawing kitu geteran hate jalur rampang harita geus teu kudu ngahulang bingung jalu dewek memang geus boga kayakinan euy si Keling kudu jadi murid dewek si Keling kudu ngawaris sakabeh pangarti dewek balah ayeuna eta budak teh keur miluan kana saembara euy tur dewek boga kayakinan si Keling tangtu meunang tapi ku si lain geus ningali beunanya tadi si lain ka budak lalaki nu dimaksud ku dewek lain di lalajo tadi teh
Jalur Rampang unggek dari nembalan. Bener kuring tadi ningali kayak budak bah. Ari Sugan teh lain calon murid Abah. Memang hebat eta budak teh. Lamun kuring geus cager betah yang ngajajal kana kakuatan jeung pangartina. Jalur Rampang nyengir dinahan ka nyeri. Motong coba-coba sia Jalu. Wani-wani maneh nina kasih keling calon murid dewek. Si lain bakal cilaka ku leungeun dewek. Nu penting ayeuna si lain ku dewek bakal ditulungan tapi ulah ngaharepkeun dewek nurun-nurunkeun deui ilmu. Si keling geus jelas anu baris ngawasa sakabeh ilmu dewek. Kardi karti bah. Nah kira-kira moal ngabahayakeun eta budak nu ngaran si keling teh bah. Nah ilaing make jeung ngomong kitu ha. Beda si keling anakna si Rawing. Dina ieu hal urusan dewek jeung si Rawing eueuh patalina jeung ilaing Jalu. Sabab sok sanajan ilaing teu kungsi bantro kakuatan jeung si Rawing, tetep dewek bakal neneangan si Rawing. Ya tapi kan ngabuktikeun ka si keling yen dewek leuwih punjul batan bapana. Ngerti bah. Nyari kuring mah marek pipilueun kan eta urusan bah. Ngan ieu kaayaan kuring. Nah bet piraku atuh rek tega diantep kieu bah. Tulungan kuring bah. Aduh. Tulungan bah. Jalur Rampang geus teu era sigana teh menta tulung kaki buyut ireng. Sangkan bisa cager tatu di jerona nu saterusna bisa pulih deui kakuatanana. Ditulungan pasti ku dewek Jalu. Ngan maneh ulah coba-coba nembongkeun sikap anu goreng ka si keling deuleu. Ari sabab lamun ilaing boga sikap jeung tindakan nu kurang hade ngandung harti ilaing kudu adu hareupan jeung dewek. Ngarti bah. Kuring mah kumaha wani sabab eta mah urusan Abah. Kuring mah rek pipilueun. Moal Abah. Ngarti bah. Ngarti. Kuring mah kumaha wani sabab eta mah urusan Abah. Kuring mah rek pipilueun. Ayo atuh neangan tempat urang jingkur euy. Ilaing memang kudu diubaran heula sabab lamun teu buru-buru diubaran ditulungan bisa terus ngageyeunggeung terus paeh sia hayang paeh. Ayo urang neangan tempat menyingkur. Ki buyut ireng lempang dituturkeun ku Jalur Rampang tapi ka tempat murada nyingkur ki buyut ireng terus ngalakukeun maksudna leuwih jeung aturan ilmu anu kacangking ku dirina pikeun ngubaran tatu di jero Jalur Rampang. Caturkeun harita di tempat sejen si keling geus mimiting angsrod naik kana pasir cadas lumut ya. Sakabeh nu lalajo eueuh anu ngaromong ayeuna mah meh kabehanana pada narahan napas lantaran memang si keling kawilang wanian sarta leuwihna teh eta teh mata kaget ku carana naik kana eta pasir cadas lumut ya. Ramo-ramo leungeun si keling nobros kana batu cadas lumut. Cerem. Angsrod. Cerem. Lima ramo leungeun keun sakatuh si keling anu mangrupa cakaran nobros kana batu. Padas anu saterusna si keling ngangsrod naik ka luhur beuki lila beuki luhur. Panata acara jeung nu lalajo eueuh anu teu hookeun kaget ningali kakuatan jeung kahebatan si keling beuki yakin ayeuna mah. Pikeun maranehanana sakabeh yen si keling teh anakna si Rawing. Di tengah-tengah pasir cadas lumut nu sakitu leueurna tur dina jarak anu memang geus jauh ti lemah. Si keling nyelang-helang ngareret ka handap nyerenge seuri bari nyarita. Anjir, lawan euy. Sigana teh kieu pemerenanya lamun rag-rag ka luhur. Kana euy, saomong aing teh euy. Tapi wing yakin bakal bisa terus naik ka luhur sia nyaan aing mah sumpah. Tingali euy, tingali kana kumane kabeh nu lalajo. Oi. Mana yang lotek di dia ya dagang tukang lotek sia. Si keling angsro di kaluhur ngagunakeun cakaran ramo-ramo leungeun anu mampu nembus kana batu cadas anu leueur ku lumut teh. Memang kawilan hiji kauntungan pikeun si keling sapasang leungeunna ramo-ramona memang geus kalatih.
Sabab si Keling boga ilmu silat jarji sakti anu ngutamakeun kana kakuatan ramo-ramo leungeunna anu jadi teas jeung heuras lir upama besi. Di dieu memang kahebatan ilmu jarji sakti. Beuki lila katingali ti handap jirim si Keling beuki ngaleutikan sabab beuki luhur naikna kana pasir cadas lumut. Akhirna eta patempatan teh lieu upama anu bedah ku kasuka jeung kabungah pacampur jeung kaget. Mangsa si Keling bisa tepi kana puncak pasir cadas lumut. Katingali si Keling nangtung bari ngacungkeun dua leungeunna ka luhur, nu lalajo pada surak patarik-tarik meueuh euneur jeung seah eta patempatan teh. Waduh, si Keling hebat euy. Nyaan percaya yakin dewek mah euy. Si Keling bener anakna si Rawing lamun kitu mah. Alah nyaan budak teh ajaib pisan euy. Kakara hebat euy bener euy. Edan we mah bener jadol. Hebat bener euy. Ningali budak sakti kitu mah hebat. Aduh nyaan bener-bener matak teu percaya aing mah nyaan teh tinjuan teh euy. Lamun teu ningali sorangan mah bener aing mah nyaan poho aing mah kana 40 poe. Nyaan aing mah sumpah. Ningali kieu mah nyaan euy. Gelo eta si Keling euy nyaan. Nya bener teh jeung abah oge kumaha ujang. Si Keling mah teu beda tinju abah mu keur aya di dieu mah. Kitu pisan jagoanna teh. Hidup si Keling. Hebat euy. Si Keling anak si Rawing hebat. Si Keling jadi juara euy. Hoi Keling, ya akang ge dulu ujang euy. Si Keling anu geus nangtung dina puncak pasir cadas lumut katingali harita terus nyarita. Sorana meueuh ngungkulan sakabeh sora-sora nu lalajo sabab si Keling nyarita dibarengan ku geter kakuatan tanaga lapisan. Uing jadi juara. Panata acara umumkan sia sakedeung kumaneh heuy. Uing si Keling anakna si Rawing menang jadi juara kahijot. Si Keling teh teu jagoan euy. Aya surak sia deui, mun teu surak diseblak paling ti dieu. Hoi, terasa teh. Ger teh atuh kabehanana salurak di wae malapan eta acara oge milu keprok segala rupa. Eueuh anu teu kataji ayeuna mah ku kahebatan jeung kawanianana si Keling. Kadenge panata acara ngagorowok ti handap ditujukeun ka si Keling, nita sangkan si Keling turun di ka handap. Cukup Jang Keling. Ulah lila teuing aya di luhur Jang. Sabab Ki Jayaraga bakal datang ngabagiakeun Jang Keling. Hayo buru-buru turun ka handap Jang Keling. Di puncak pasir cadas lumut si Keling nembalan. Teu kudu nitah maneh sia mah. Uing ayeuna bakal turun teu kudu dititah ku maneh. Perkokok teh sia nitah ka uing euy. Ki Jayaraga kudu geus aya di handap sia. Awas lamun uing turun eueuh. Si Keling katingali harita tina nangtung terus diu. Kajadian saterusna beuki nambahan rasa kakaget sakabeh jalma nu aya di dinya. Ari sabab teu beda ti budak anu keur ulin sosorosodan we. Bari ujung dina kaayaan diu, harita si Keling nekenkeun dua leungeunna kenca katuhu digigireun awakna dipake pikeun panahan kasaimbangan badana. Ramo-ramo leungeunna nancem kana batu cadas anu saterusna bari diuk teh ngagolosor langsung turun ka handap. Nah atuh ai srod-srod golosor we. Sawareh aya nu peureum sok sieun si Keling ragragna pejet ka handap. Tapi si Keling kalah kaseuseurean teh beda ti budak nu keur ulin sosorosodan, malah bangun suka kasida sigana teh. Waktu jarak kana lemah geus kira-kira 5 meter deui, si Keling langsung luncat bari ngacuralitkeun awakna. Curalit, curalit. Awak si Keling jujuralitan teh beda ti nu keur akrobat we. Anu saterusna dua sukuna napak kana lemah, cergedeg. Si Keling pancuh nangtung dina lemah. Ger teh nu lalajo surak amal-amalan menisaheng. Surak mobuh matak undur eta patempatan. Si Keling harita ngarawet kalebah panata acara, katingali gigireun panata acara geus aya lalaki kolot anu make baju sing sarwa bodas. Lebah dadana make sulaman emas mangrupa tulisan ngaran Ki Jayaraga. Bener kula Ki Jayaraga Jang Keling. Bagja tinemenan sabab andika teh telah hasil lulus jadi patandang unggulan. Kula bener-bener teu nyangka upama nu bari lolos tina ujian teh kawilang budak lalaki rumaja nu nyangking ilmu anu meh teu bisa dipercaya. Bagja Jang. Pokoknya mah uing geus dipastikan pasti menang Ki. Terus amun geus kieu uing kumaha ya? Nya kumaneh can diumumkeun Mang euy. Omongkeun atuh Mang. Uing kitu nu menang. Kudu jelas atuh ameh ngeunah kana hate uingna. Bener teu?
Ki Jaya Raga ngan ukur imut bari ngareret ka panata acara anu direret surti harita terus nyarita. Kadang dulur sakabeh oge para patandang anu geus gagal ngalakonan ujian ayeuna geus ka Bandungan kalawan pinuh kapastian yen anu geus hasil keluar salaku juara atawa patandang unggulan taya deui kajabati si Keling anakna si Rawing. Urang sambut kaunggulan si Keling yang Keling kawilang budak lalaki anu bener-bener baris jadi jago kepercayaan Ki Jaya Raga. Waina kitu urang bagiakeun ieu si Keling. Hidup si Keling. Hidup si Keling. Hidup. Leungeun katuhu si Keling diacungkeun ka luhur ger surati ambal-ambalan tinggal ro tinggorowok patarik-tarik. Hidup. Atuh dah si Keling mah kabilang dulu dewek euy. Hidup si Keling euy, budak hebat anak si Rawing. Cuma nyaan manganjakalkeun teh budak teh pantes ari rupana mangan eta we ku kulitna meuni sidon Keling kitu. Panuju si Keling menang cuma nya satuju. Nyaan si Keling teh atuh ijo abah eta mah. Ki Jaya Raga ngacungkeun leungeun katuhuna ka luhur atuh nu keur surak bari tinggal ro teh jep we jempe tetela gede pisan pangaribawa pangaruhna Ki Jaya Raga. Cukup. Geus teu kudu ribut teuing. Ejang Keling, luyu jeung aturan nu lumaku. Mangka ayeuna ujang bakal dibawa ka imah kula. Ayo, ayeuna mah urang indit nuju ka jero imah kula, Jang. Kadi dituing rek suguhan da amal ki,euteung wing geus lapareun euy menta eusil. Mani oge ningali meureunna wing naik ka luhur pasir apanan make tenaga bener teu. Teu kudu salempang, Jang. Kadatangan Jang Keling tantu sawajarna upama dihormat ku diri kula. Ayo, ayeuna urang indit, Jang. Geus kitu mah si Keling harita keneh diabringkeun ku sakabeh jalma nu aya di dinya, malah si Keling make jeung diparunggu sagala rupa bari areak-eakan sapaparat jalan. Si Keling bet jadi poho we ka Ki Buyut Ireng mah. Hatena bener-bener ngerasa bungah jeung suka anu leuwih suka dipikeun hatena. Sabab kabehanana loba nu maruji kamanehanana malah ngaran si Rawing nu jadi bapana. Akhirnya jadi kacapangan balarea. Dumeh dirina anu ngakukeun anakna si Rawing geus nembongkeun bobesena anu hebat. Tapi ka jero imahna Ki Jaya Raga si Keling dihormat ku pihakna Ki Jaya Raga. Imah Ki Jaya Raga tetela kabilang imah nu panggedena jeung panggedongna di eta lembur sigana teh. Teu matak aneh lamun tepasna oge lega jeung laluasa. Si Keling katingali loba luak liuk memang aya nu diteangan kumanehanana namanya ta Ki Buyut Ireng. Ningali si Keling loba luak liuk, Ki Jaya Raga terus nanya ka si Keling. Luak liuk bae bet siga anu diteangan jeung Keling. Neangan saha ujang teh? Buyut Ireng na teu katingali datang ka dieu nya. Uing apanan ka dieu teh bareng jeung Ki Buyut Ireng euy. Ki Jaya Raga katingali robah paromanan beungeutna. Da puguh kaget anu lain dikieuna ngaran Ki Buyut Ireng disebut-sebut ku si Keling, sabab sakanyaho Ki Jaya Raga mah Ki Buyut Ireng teh jago kolot anu kawilang ngaranna kungsi sirna tina lambaran kahirupan kajawaraan. Malah geus loba anu nyangka ngan ukur tinggal ngaran. Ki Jaya Raga nyarita jero hatena bari neuteub ka si Keling. Nah bener kitu ieu si Keling teh nyaritana nyebutkeun datangna ka dieu teh jeung Ki Buyut Ireng. Sedangkan nurutkeun beja mah Ki Buyut Ireng teh ngan ukur tinggal ngaranna sabab nilik dina umur jeung tataran ilmu mah nu satata jeung Ki Buyut Ireng teh nyata Eyang Nur Alam. Malah nurutkeun caritaan guru aing mah antara Eyang Nur Alam jeung Ki Buyut Ireng teh kawilang musuh satu kabuyutan. Bener kitu ieu budak teh ngomongna. Kunaon maneh kana kamelong wae kawin sia euy. Kagetnya tawa ngahina ye kawin ye. Lain ngahina Jang Keling. Ngan kula teh puguh kaget ngadenge caritaan Jang Keling anu nyebutkeun ka dieu teh jeung Ki Buyut Ireng na bener eta teh. Maneh mah teu percaya ka uing meureunanya. Kasih mang pada acara uing geus diomongkeun Ki Buyut Ireng teh aki-aki nu hidang Keling kulit teh siga uing. Keukeuh hayang ngangkat murid ka uing. Tacan oge parat caritaan si Keling. Kadenge di luar aya nu nyarita. Si Keling curing hak beungeutna sabab jelas anu nyarita teh Ki Buyut Ireng. Da kudu leungitkeun Keling, dewek ayeuna bakal datang ka dieu euy. Maneh memang calon murid nu hebat Keling. Dewek bener-bener milu suka jeung bunga Jang. Belilah katingali Ki Buyut Ireng datang asup ka jero. Nyata ka jero tepas imah kadatanganan dibarengan ku jalur rampang atuduanana dibageakeun ku Ki Jaya Raga.
Dibarengan ku hate nu kaketegan sabab tetela ayeuna mah ka Bandungan. Langsung yen caritan si Keling teh teu bobohongan sabab tetela nyah bener Ki Buyut Ireng geuning anu datang jeung si Keling teh. Sanggeusna aya ditepas imah sarta silih wanohkeun jeung Ki Jayaraga harita Ki Buyut Ireng muka caritaan. Keling, ilaing tong kaget upama ina dewek datang ka dieu duaan euy. Cak ieu teh anak dewek Keling ngaranna Jalur Rampang euy. Kawilang anak dewek nungan hiji-hijina kabeneran manehna milu lalajo. Sarta milu bunga meureun ku ayana anjeun meunang. Si Keling ngareret ka Jalur Rampang bari nyarita. Ari anak aki-aki mah geus kolotnya. Anak maneh teh geus kolot ningan Ki euy. Ngan beungeutna siga nu galak euy. Bener jelemana galaknya Ki. Komo ka amewe mah Ki. Jalur Rampang modalang panonna ka si Keling. Tapi kituna teh teu kateterusan apugu geus diwanti-wanti ku Ki Buyut Ireng nu jadi bapana. Sangkan manehna ulah coba-coba nembongkeun sikep jeung tindakan anu kurang hade ka si Keling. Memang bener caritan ilaing jang, taina dewek erek nanya ya ka ilaing Jayaraga. Geus wau ka ngaran dewek, lamun ilaing kawilang jago tangtu apa sarta kudu nyaho ka dewek. Ki Jayaraga manggut hormat ka Ki Buyut Ireng. Guruna sorangan kungsi nyarita yen nu ngaran Ki Buyut Ireng ngan ukur boga tandingan saurang dina lamaran kahirupan alam kajawaraan. Nyatana nur alam anu memang geus ninggalkeun pawenangan meueuh teu nyangka upama ayeuna dirina bisa tepung labung jeung Ki Buyut Ireng. Katenan we terang mah Ki Buyut. Atuh kula nganuhunkeun pisan ku ayana salira Ki Buyut anu karasa atawa anu keur sarurumpaheun ka ieu tempat anu mung sakieu buktosna. Guru simkuring sok sering nyabit-nyabit jenengan salira Ki Buyut Ireng. Pasti Jayaraga taina dewek rek tumanya teh ka Andika sanggeusna si Keling menang dina sayembara naon jaminan ti Andika sarta naon anu jadi maksud jeung tujuan bangna ilai ngayakeun acara seperti ayeuna. Ki Jayaraga kawilang ati-ati dina cumaritana ka Ki Buyut Ireng. Ari sabab dirina ngarti yen Ki Buyut Ireng kawilang boga tahapan ajen pangarti jeung pangalaman nu leuwih punjul upama dibandingkeun jeung dirina. Ieu Ki Buyut Ireng. Kula ngayakeun ieu acara sayembara teh memang dumasar kana tinimbangan pikeun muntang akal jeung menta tulung tumari jeung anak kula anu awewe gering ripuh. Malah geus diubar aber ka mana kamendinya dina hiji peuting mangsa kula numpi di diri hiji kamar nyata panyepen. Kula meunang katerangan anu mangrupa pituduh gaib. Yen bisa anak kula Marwati pulih cager di sabihari upama diubaran ku kembang pancawarna nu aya di puncak Gunung Halimun. Ki Buyut Ireng katingali ungut-ungutan tanang Bandungan dari anak keranan kana caritan Ki Jayaraga. Si Keling ngareret ka Ki Buyut Ireng bari terus nyarita. Jadi amun kitu mah meureuna nu engke dititainit ka Gunung Halimun meureuna nya Ki. Sangok teuing wing mamun teu diburuhan mah. Ari Sugan teh nu meunang jadi juara teh rek dibere dahar jeung buruhan euy. Tenang Keling. Soal buruhan jeung kadaharan mah memang geus teu kudu dicatur deui. Ayeuna dewek rek ngayakeun deui, rek nanyakeun deui ka Jayaraga. Upama bener si Keling bisa menangkeun kembang pancawarna tur bener diubarkeun cager anak adik. Karek mere buruh naon ka si Keling? Ki Jayaraga ngabagi paneutupna ka si Keling jeung Ki Buyut Ireng. Ki Jayaraga imut bari terus ngawalon. Sabenerna kula geus ikrar Ki Buyut Ireng. Upama anak kula nepikeun ka cager deui sarabihari, upama cager kula laki tangtuku kula bakal dijieun minantu sasatna dijadikeun salakina Marwati. Anak kula anu ngabogaan hak waris sakabeh raja kaya kula, da puguh kula boga anak kan hiji-hijina. Upama anak kula cagerna teh ku awewe mangka baris diangkat jadi dulurna anak kula tur diaku jadi lanceuk atawa adina Marwati anak kula. Ngan ayeuna kula bingung sabab nu jadi patanan unggulan teteh telajang Keling budak rumah jalalaki nu tacan manjing dewasa. Da kudu bingung Jayaraga. Antara si Keling jeung dewek eueuh bedana lantaran si Keling mah budak ini tacan manjing upama dijadikeun salakina Nyi Marwati. Jadi upama bener si Keling hasil menangkeun kembang pancawarna sarta anak ilaing cager. Nu bari jadi salakina Marwati eueuh dikajabati dewek. Jadi dewek nu bakal jadi salakina Marwati anak Andika Jayaraga. Lain kitu Keling. Mane mah hayang kawin deui sia Ki.
nya kumaha maneh we euy atur-atur we tah malah ari kawin teh ngeunah teu ki euy kawin mah acan beuki awewe euy nya keur maneh we bener tah mah mere lah ki euy Ki Jaya Raga katingali paromanana jadi dadaroba sabab teu nyangka upama Ki Buyut Ireng bakal nyarita seperti kitu. Ki Jaya Raga harita jero hatena, duh bakal jadi runyem lamun kayan kieu mah ye. Teu sangka kayan bet jadi kieu. Bet asana teh diraku teuing arina jadi anak kudu boga salaki ka Ki Buyut Ireng mah. Nu tangtu pikeun anak aingna ge moal daekeun tuh. Kumaha deuna nya? Ilaing teu kudu ngahuleng bingung Jaya Raga. Cikeling dia geus ngomong ka dewek, ikhlas masrahkeun Nyi Marwati pikeun jadi pamajikan dewek. Upama teh mah hasil menangkeun kembang pancawarna teh. Teu kudu bingung ti ayeuna ilaing Jaya Raga. Ngan dewek oge moal gancang narima kana pamasrahan di Cikeling. Dewek kudu ningali heula bener geulis henteu anak ilaing. maneh mah bekian kanu geulis teh syaki top keur maneh we lah mere uing mah can beuki ka awewe euy ngan awas sia ulah disiksa kawas ibu asih ki uing teu mikeun sia mun kitu mah Cikeling nyarita di kaki Buyut Ireng. Tenang Geling, tong inget-inget di kadinya euy, wayahna ilaingan ukur bisa ngabandungan kana ieu kayaan jalur rampang. Ieu bagian dewek di lelantaran Cikeling nu boga pokal. Ki Buyut Ireng nyelang ngareret ka jalur rampang harita teu loba nyarita sigana teh. Hate Ki Jaya Raga sabenerna mah teu panuju kawilang kasinggung perasaanana ku sikep jeung caritaan Ki Buyut Ireng. Tapi Ki Jaya Raga kapaksanahan getaran rasa ka teu panujuanana dirina teu miharep upama nepikeun ka kudu aya ributan, sokomo lamun nepikeun ka patelak ngadu kakuatan jeung Ki Buyut Ireng. Nya upama memang Ki Buyut Ireng panasaran taya bayana. Ayeuna bisa ningali anak kula anu memang geus ngayak-yak taya tanaga. Ngan ukur tinggal renghapan anu nandakeun dirina masih keneh hirup. Mangga urang tinggalian ka kamarna balik kaler pun anak teh Ki Buyut. Ki Jaya Raga jung nangtung dituturkeun Ki Buyut Ireng Cikeling mah harita teu milu ngan ukur ngomong we tujukeun ka Ki Buyut Ireng. Ting mah di dia we ya keuteng apa yo di dia lo pada hareun yo sampai maneh ningali awewe malah ka itu uing mah di dia we jeung Ki Jalunya. Cikeling ngareret ka jalur rampang pugu ari hate mangagremet jalur rampang teh. Kawilang eueuh pangajen jeung dianggap sasama ku Cikeling. Nu tangtu kayan seperti kitu teh teu bisa ditarima ku dirina. Waktu Ki Buyut Ireng jeung Ki Jaya Raga geus eueuh ditepas, jalur rampang muncereng ka Cikeling. Tapi Cikeling lain budak biasa teh sieun ku puncereng malah kalah kaseuri bari nyarita. Maneh kunaon sia kalah ka muncereng ka uing euy? Ama kawing maneh tong kitu sia maneh euy pan maneh teh anakna Ki Buyut Ireng lin tong nganggap musuh sia kawing ke jalur rampang uing mah moal sieun di puncerengan euy kawas ka budak leutik maneh mah euy. Jalur rampang pugue nepikeun ka nyiak beureum beungeutna malah kekerot huntunanahan amarah tapi jalur rampang anu ukur bisa nyarita jero hatena bari ngabalieurkeun beungeutna jadah teh. Ieu budak nu ngaran Cikeling teh belegug jeung jumago sia. Lamun seug teu aya hubunganana jeung bapa aing dipodaran si anak kucing teh ye. Aing kudu neangan akal sangkan ibu budak kojor ye, bapa aing kudu pindah deui perhatianana ka diri aing. Teu pupuh kalah karek ngangkat murid ka anakna si Rawing nu jelas musuh satru kabuyutan aing. Sanajan pikeun ka modar aing moal waleh nyeri ieu hate ku nu ngaran si Rawing. Bapana Cikeling setan teh. Kalah kan yang serikeun tah ka aing teh. Lamun eueuh bapa aing diwejak sia ku aing tah. Cikeling majongjon we harita rua braeb kana rupa-rupa opieun anu memang nyampak di dinya lapareun kawas nama sedengkeun Ki Buyut Ireng jeung Ki Jaya Raga geus aya di jero kamarna Marwati sanajan keur dina kayan gering ripuh pangawakan anu begang tur beungeut anu kayos haropak tapi kageulisanna Marwati memang tetep masih ngalangkang dina keuritan beungeutna da pugu ari kitu teh mah Marwati kawilang bentangna pikeun lembur kalingga mah. Ki Buyut Ireng merhatikeun kayan Marwati malah make jeung nyepengantaran jeung pigelang leungeun Marwati sagala rupa. Terus ngareret ka Ki Jaya Raga bari nyarita lalaunan. Bener-bener penyakit aneh ya anak ilaing teh Jaya Raga. Awakna teu panas teu sing siga nu sehat tapi aya kakuatan nu ngarasukan anggota bagian jero nu ngajadikeun ti poe ka poe ruksa kayan warugana.
Cukup Jaya Raga. Tetela memang gelis geningan anak ilaing teh. Ayo keluar ah. Ayeuna mah urang bada mileuh asa. Ki Buyut Ireng ngajakan Ki Jaya Raga keluar deui ti jero eta kamar. Pugu Marwati mah geus teu malire deui kana kaayaan sigana teh sasatna geus teu panceg deui kasadaranana saking kuparna-parnana panyakit anu nyanding dina dirina. Ki Buyut Ireng sorangan kudu ngaku dina hatena. Dirina nu kawilang nyangking rupa-rupa ilmu, upama maksakeun diri ngetrukeun ilmu pikeun ngubaran Marwati, geter batina geus ngabejaan. Jelas moal mampu, pantes Ki Jaya Raga menang pituduh gaib pikeun diubaran ku kembang pancawarna. Sanggeus aya ditepas imah deui Ki Buyut Ireng sila deui diuk gigireun si Keling di tempat nanu tadi. Si Keling ngareret ka Ki Buyut Ireng bari nyarita. Kumaha geus ditingali ku maneh Ki euy? Gelis teh anakna si Jaya Raga teh. Maneh mah hayang keneh kanu gelis euy geus aki-aki teh pek sia. Ki Buyut Ireng ngacungkeun jempol leungeun ka tuhuna bari nyerengeh seuri leutik bari terus nyarita. Iye Geling euy, jajakan dina kayan gering masih kene aya kagelisanana komo lamun cager. Aduh, komo lamun cager. Nah, komo lamun cager. Meni kitu ih sebelahnya. Ngalina mah ki-aki teh resep ka awewe euy. Nu matak ilaing kudu nepikeun ka hasil menangkeun kembang pancawarna jang. Nyawing mung atuh ini curangan mah. Ngeunah ting maneh atuh euy. Uing ka Gunung Halimun terus maneh di dieu nya. Teu aya we dot kriningongna. Uing mah sanggeuk teuing ari kudu capek sorangan mah. Maneh kudu miluan euy. Apaan maneh ke nu kawin jeung anakna Ki Jaya Raga oge bener tuh. Dasar aing mah mung sorangan mah teu aya we dot kriningongna. Tak dewek bakal ngilu ini Keling. Ilaing teu kudu salempang urang ini babarengan jeung dewek Keling. Ngan ke dewek ayeuna rek nyape ieu anak dewek Jaya Raga si Jalur Rampang. Najan nya geus badot kieu tetep we ieu teh anak dewek euy. Kumaha bisa kira-kira na upama dewek mihapekeun si Jalur Rampang di dieu. Salila dewek jeung si Keling init ka Gunung Halimun. Ki Buyut Ireng netep seukeut ka Ki Jaya Raga. Ari Ki Jaya Raga katingali ngahuleung sakedeungan puguh we, bet kurang sopan jeung teu dina tempatna upama dirina harita nolak kana pamentana Ki Buyut Ireng. Gancang Ki Jaya Raga ngawalon. Nya taya bayana Ki Buyut. Kula teu ngarasa kabeuratan upama ieu Jalur Rampang milu cicing saheulaanan di dieu. Ari sabab Ki Buyut Ireng jeung Jang Keling miang teh pikeun kapentingan kula mangsa neangan kembang pancawarna. Jadi tangtu kula oge kudu ngarti kana pamenta Ki Buyut. Oi syukur lamun kitu mah euy, ta Jalur Rampang ilaing wayahna milu cicing heula di dieu euy. Dagoan datangna dewek jeung si Keling nu bakal neangan kembang pancawarna di Gunung Halimun. Kumaha daek ilaing cicing heula di dieu? Kira-kira moal ngaganggu upama kula milu cicing di dieu Ki Jaya Raga. Upami sakirana andika kabeuratan kula leuwih hade neruskeun di lampa. Ki Jaya Raga gigideug bari ngajawab carita Jalur Rampang. Teu kabeuratan cek kula ge Jalur Rampang. Ngan lantaran kula teh na boga anak gering hampura upama teu bisa maturan sakumaha mistina. Ngan ki aya badega-badega kula nu bakal maturan sakaligus ngaladenan kapentingan andika. Ki Buyut Ireng ngareret ka Jalur Rampang jeung Ki Jaya Raga bari terus harita nyarita deui. Menggeus montang loba pambolan lain-lain deuleu sia Jalur Rampang. Untung saku ge panggih jeung dewek, lamun teu panggih jeung dewek nangkarak baeud sia. Manggeus di dieu heula sing beunang dipernakeun ku dewek deuleu. Si Keling milu mairan caritaan bari ngareret ka Jalur Rampang. Hah, geus kolot mah sing beunang diatur atuh euy. Bandel ya masih Jalur Rampang mah Ki. Tadi ge kawin kana kamolototan euy anjing teh. Mun cereng kawin, marukanan si Keling sieuna di pencerengan. Allah, dot kirning nong nawe di ditu na euy keur aing mah sieun kumpul cereng mah. Sorry. Atuh Ki. Ki Buyut Ireng nepi ka ngengkeh seuri duka tingku naon hate dapat ngerasa suka nakeranan gadenge caritaan jeung sikepna si Keling bet asaja nanti saja lanjeng jiwana. Bagus ya, keun bae Keling. Da bugu ari hate ambak ari hate mah ambak merengan kai lain teh keun bae ari teu naon-naon mangan ingetkeun ku lain Jalur Rampang.
upama mau coba-coba gayakeun tindakan nu kurang hade ka si Keling, ilaing kudu harupan jeung dewek di Lurampang. Kali Nyai Raga ayeuna dewek rek nanya di ka ilaing. Ila dewek jeung si Keling kudu miang ka Gunung Halimun. Nu tangtu belain waktu sakedeung pikeun lumampah teh euy, dewek minta bekal anu cukup. Ilaing sorangan nyaho sakumaha jauh da lampa nu kudu disorang. Beres soal eta mah Ki Buyut. Kula geus nyiapkeun sagala rupana. Malah memang sakuduna mah leuwih gancang leuwih hade lumampah ka Gunung Halimun teh. Sababet mata kuatir ku kayaan anak kula sok sieun teu kaburu kapuluk umurna Ki Buyut. Hade lamun geus disayagikeun keur bekal katut kaperluan nu sejenna mah. Ngan ingetkeun ku ilaing Jaya Raga, ulah coba-coba jalir janji deuleu. Marwati anak ilaing cager, mangka dewek nu bakal jadi salakina. Sarta dewek jadi minantu ilaing nu boga hak waris kana raja kaya ilaing. Upama cidra mangka nyawa ilaing bakal ngalayang kuleungeun dewek. Kaharti upama seug Ki Jaya Raga tacan nyahoan ka Ki Buyut ireng matang tu bakal nindak ka jelema nu kumaha nyarita kitu ka dirina. Tapi Ki Jaya Raga kudu mampu ngadalikeun diri, manehna memang sadar Ki Buyut ireng lain bae mibanda ajen tahapan pangarti anu jauh di saluhureunana. Tapi dina hal pangalaman oge memang jauh nakeranan. Sasaatna guruna Ki Jaya Raga sorangan kungsi nyarita, yen pangartina Ki Buyut ireng eueuh anu mampu mapakan kajabit ti Eyang Nur Alam. Kula ngarti kana naon tulisankeun ku Ki Buyut. Tur dina pikiran kula eueuh saeutik pikeun cidra tina subaya jalir tina janji Ki Buyut. Heuh syukur lamun kitu mah euy. Atuh lamun kitu mah isukan suburang miang nuju ka Gunung Halimun Keling. Kumaha ceuk ilaing Keling? Si Keling muncereng ka Ki Buyut ireng. Ingetanana jadi kahudang deui kudu jadi indung jeung bapana. Si Keling terus nyarita. Mane mah kitu Ki euy, jadi loba ngawadul kawing euy. Cenah urang teh neangan Ibu Saraswati jeung Bapak Wing tapi isukan kala ka Gunung Halimun. Lior aing mah jadina. Lior aing mah euy. Ari maneh kumaha lior teh Ki? Lain lior Keling, tapi dewek memang boga pikiran sejen euy. Hartina urang teh leum bari nginum cai sakali indiet dua pagawean bisa sakaligus dilaksanakeun ngarti. Hai, maneh mah sok ngalilior euy. Memang urang kudu kokojayan make jeung kudu teuleum sagala rupa. Hah, maneh mah mabok berenang. Eueuh dot kiriningongna. Hai. Dengekeun Keling. Ayeuna urang bari miang nuju ka Gunung Halimun, tetep neangan laratan indung jeung Bapak ilaing mah terus euy. Jadi laing teu kudu ngarasa salempang urang tetep neangan laratan indung jeung Bapak ilaing bari miang ka Gunung Halimun. Sanu nyaho jeung indung Bapak ilaing panggih? Hah? Sanu nyaho? Marukaneun. Pokoknya masaninya bakal panggil. Oh gitu euy. Ngerti atuh lah lamun kitu mah euy. Nya jadilah mun kitu mah Ki euy, tapi awas sia maneh ulah ngabohong sia kawin sia euy. Keur naon dewek bage ngabohong Keling? Ari sabab dewek sorangan hayang buru-buru bisa panggil jeung Bapak ilaing Keling. Sabab dewek hayang kira bener-bener bisa ngangkat murid ka ilaing sakaligus nurunkeun ilmu dewek ka ilaing. Ngarti? Nya ngarti Ki euy. Sok ayeuna mah mending keneh daang heula we Ki Jaya Raga. Beuteung we lapar euy. Aduh aing mah teu lapar. Ieu mah yeuh beuteung lapar nyaan lapar euy can dibere daang yeuh. Aduh ngopi mah teu wareg geuningan euy. Anggeus sacan daang keneh can daang keneh euy. Lah, ieu mah kana dahar we atuh mending indit we. Aduh, punten we euy. Teu aya dot kiriningna kudu ini ayeuna mangke heula dahar. Ki Jaya Raga nepi ka seuri ka si Keling kituna teh loba kerung sabab ngabandungan ceritaan atawa obrolan si Keling jeung Ki Buyut ireng loba anu teu kaharti. Ari kitu teh mah teu matak aneh sabab memang teu nyaho kana jujutan anu sabenerna. Geus kitu mah Ki Buyut ireng jeung si Keling katut jalur rampang dihormat ku Ki Jaya Raga. Sarta nepi kana putusan yen dina poe isukan wanci subuh si Keling jeung Ki Buyut ireng baris miang nuju ka Gunung Halimun. Sedengkeun jalur rampang saheulaanan bakal milu cicing di imahna Ki Jaya Raga.
Mangsawan Cipeting datang antara pribumi jeung si Keling katut Kibuyut Ireng terus guntreng ngarobrol deui. Ngan jalur rampang katingal itu loba nyarita teh. Da pugu dina hatena mah tetep ngageremet banget teu ngarasa suka ku si Keling anu bakal dijadikeun murid Kibuyut Ireng dina harti anu bakal ngawaris sakabeh ilmu jeung aji pangarti Kibuyut Ireng. Papa Espeting marengan kana renghapna jeung geteran kahirupan anu aya di pilemburan Kalingga. Pangpangna Ki Jaya Raga anu kaentepan ku rasa pangharepan si Keling jeung si Buyut Ireng baris hasil mawa kembang pancawarna piubareun anu jadi anakna. Peuting ganti jadi beurang sinar sinangling nembus sarta muraikeun papedut hideung nu tadi peuting jadi lalangse. Manuk ricit di sarada ngabagiakeun sinar sang surya nu gumebiarnya angan jagat guana panca tengah. Geus 2 poe Saraswati aya di imahna Ibu Ratimah malah katingali harita tiluanana guntreng ngobrol di tepas imah. Untari pangpang nama anu ngarasa hanjelu hatena sabab tutas pancakaki jeung Saraswati bet beuki kanyahoan yen awewe ngora anu ditulungan ku kidirina teh tetela pamajikan Sirawing geuningan. Duh, abdi mah nyang kalintang pisan hanjeluna pugu teh Saraswati. Ari margi Kang Rawing sangem abdi oge anu nulungan sareng anu ngabebaskeun diri abdi tina cangkreman jalma-jalma nu hianat sareng galaka ka abdi teh ce. Ibu Ratimah oge kadenge kedah lisan. Nyana atuh bet meuni siga nu meunang ngatur kitunya. Pada upama Jang Rawing ulah sinawa kamiang manyai meureunnan bisa tepung sareng Nyimas Saraswati. Sokomo mama Nyimas terus terang we ngarasa kahutangan budi ku tuang raka teh. Margi upami teu ditulungan ku Jang Rawing dah duka kumaha nasib mah oge jeung si Nyai. Saraswati narik napas panjang. Dalah sanajan manehna oge sarua ngarasa hanjelu nu lain di kieuna, tapi Saraswati gancang sadar kana kaayaan. Da pugu memang geus kitu jadina taya hartina dirina ngarasa terus-terusan kudu hanjelu. Rupina mah dacan waktosna panginten abdi kedah tepang sareng jadi salaki mah. Ieu Untari, nah kantos nyaurkeun Kang Rawing bade teras lumampah ka mana? Numawi teu nyaurkeun ka mana-manana pugu ce. Nanging anjeunna nyariosna teh bade milarian putra sareng garwa kitu we nyariosna ka abdi mah. Kang Banteng sami ditu nyebatkeun ka mana-mana bade lumampahna teh. Saraswati ngabagi paneutupna ka Untari jeung Ibu Ratimah. Kawilang untung oge pikeun Saraswati sabab lumpat sakalumpat lampet nakar tanaga poho dikacape dibarengan kunahan lapar nu akhirna dina puncakna nepikeun karubuhna kapiuhan waktu rek mentang nginum ka Untari nu kaluar ti jero imah. Kituna teh lantaran Saraswati saking kusieun-sieuna ka udag ku jalur rampang. Teu lila Saraswati kedah di lisan. Abdi sakali nganuhunkeun ka ieu Untari kali oge emak di dieu. Nutos kersa nulungan abdi kurarosan matos waktosna abdi oge neraskeun lampah ieu teh mah. Ibu Ratimah netep ka anakna. Untari surti terus harita nyarita. Ari sangem abdi mah engke we heula atuh Ci Saraswati. Upami salira tos leres-leres pulih deui kasehatan, margi ngupingkeun lalakon sareng pangalaman Saraswati, sarupi kitu mah duh abdi teh bet ngiring prihatin ce. Teteh lagi dengan istri teh memang kedah tiasa ilmu bela diri upami kitu mah nya ce. Katinggal pisan tur kaperyogi pisan. Eluh, waktosna geuningan parantos teh nyekapan atuh cag urang cekapkeun dugi ka dewe heula tuh acara dongeng Kiwari neraskeun carios Sirawing Kiwari garapan Wakepoh Kiwari hatur nuhun permios.